Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalak suren, si jalak suren melina di pasar Monas. Aduh keren, sungguhlah keren, anu wajab salam hutangna lunas. Anu jawab salamnya, anu henteu mantong lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzadana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Wa qala du'a Allahumma antas salam wa minkas salam wa alayka yahudus salam. Tabarak Rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram, walhamdulillahi rabbil alamin. Tipayun pribados ngahaturkeun nang rebu-rebu nuhun lek apa? Lek zikana kabingahan kumargi dina syaah ieu dinten Jumaah Sayyidul Ayyam. Alhamdulillah wa syukurillah abdi kenging uleman ti pacamat sareng ketua MUI kange ngahadiran anu namina Syahriah pacamat satacana dilajengkeun pribados bade ngaturkeun nuhun khususna ka pacamat anu tos pantos aja dia saterasna ka ketua Majelis Ulama Kecamatan Tenjolayak Kiai Haji Khaliluddin, saterasna Ustadz Marku selaku Sekretaris Umum Majelis Ulama, kemudian alhamdulillah sahibul bait atau sahibul maksud Kepala Desa Tapos Duanya laras sareng Pak Kadus, Pak RT, Pak RW kum kasadayana. Saterasna di dieu aya guru-guru urang sadayana anu mungkin bade janten narasumber apakah eta dina fikihna, tasawufna sareng anu sanesna parantos hadir di tempatan atuh ka guru-guru abdi, orang tua abdi, tokoh masyarakat, tokoh agama anu parantos saya di musala mudah dihapunten tetiasa disebat hiji-hiji namina, namun demikian tidak mengurangi takdiman wa takriman pribados. Saterasna kum kasadayana jemaah nu aya di dieu bapak sareng ibu anu hadir di tempatan, mudah-mudahan ku hadirna urang sing jantan turuna rahmat sareng magfirah Allah, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Langsung tidak usah panjang kalam karena waktusna parantos sakedik terus mepet. Saya langsung injak gigi 5 nyapanya. Ngebut atuh. Aduh, moal gigi hiji gigi 2. Ya. Alhamdulillah orang parantos hadir di tempatan dalam rangka wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ladasnya punten ya bila lepat ya. Dan bersatulah dalam tali agama, jangan bercerai. Bersatu kita teguh,
bercerai kawin deui. Aya pacamat, aya palura anu soleh, kapolsek aya babinsa, aya RT RW, tokoh ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama. Lamun orang tos kumpul dia sok hayang naon nya program ti pemerintah, program ti pacamat, program ti pakades, insyaallah pasti bakal jalan sabab orang bersatu. Di bahasa Arab parantos ngajelaskeun al ijtihadu asasun najah, persatuan pangkal keberhasilan. Contohna naon? Contohna sapu nyere hiji moal bisa nyapukeun halaman anu kotor. Moal tapi lamun sapu nyerena aya 1000 dihijikeun, insyaallah halaman anu kotor pasti bakal bersih ta eta. Syukur ke Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengucapkan alhamdulillah. Bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan orang sadayana mungkin dia melahirkan sing kenging syafaatul ujma ti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sadayana abdi aya di Polsek Ciampea. Ciampea teh megang 2 wilayah, Kecamatan Ciampea sareng Tenjolaya gitu. Neme 5 Jumaah Pak. Sareng ieu ya. Neme 5 Jumaah berarti sasasi langkungnya. Alhamdulillah abdi ditakdirkeun ku Allah ka Polsek Ciampea, ka Tenjolaya sareng Ciampea anu mana nawaituna abdi bade ngawakafkeun diri abdi hoyong seueur dulur baraya ngabdi ka masyarakat Tenjolaya sareng Ciampea. Mudah-mudahan ku niatna abdi sakumaha urang aniatkeun dina urang ngalaksanakeun anu 5 waktu nya saya lagi kan gitu nya. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya karena Allah Rabbul Alamin. Eta kuncina mah. Ya Ustaz. Apapun profesinya, mau pacamat, mau lurah, mau kapolsek, mau dan ramil, mau petani, pengusaha, kuncina eta sabab non ikhlas. Lamun orang teu ikhlas berarti amal orang sia-sia. Mudah-mudahan kembelna orang di dieu atuh Pak Kades nyiapkeun tempatna, nyiapkeun kacana jeung sajabana, beres teu? Ikhlas tur dianggap janten sedekah. Tah ieu teh kami orang bekal mungkin upami Pak Kades tos ngantun gentong ayeuna. Nya sedekatun jariyah saterasna masalah bab keamanan bili panjang teuing ya. Atuh dah kumaha sabab naon ti ngawitan Nabi Adam, betul? Ti ngawitan Nabi Adam dugi ka detik ieu tos terjadi zamana Nabi Adam alaihissalam anu ngaranna kasus pembunuhan. Laras eta Habil jeung Habil parasia gara-gara merebutkan awe. Pasal pembunuhan pertama terjadi sejak zaman Nabi Adam, betul? Betul, bal macan ya polisi. Jadi itu bisa diproses. Allah nu ngahukuman nana kitu. Pertanyaanna, iblis setan anu baheula ngaganggu kana Habil ka Habil memprovokasi ngabisik-bisik ngesepaehan tuh si Habil mah. Sabab non maneh mah kan kudu menang anak anu gelis kan gitunya. Beres tak? Kan diganggu ku iblis tah.
Pertanyaan, iblis anu ngaganggu anak Nabi Adam tapi kayana aya kan itu aya kene sabab naon eta mah dijamin minta ka Allah supaya umurna panjang. Tong burning iblis anu ngaganggu anak Nabi Adam, iblis anu ngaganggu anak Nabi Adam ge waktu di surga tapi kayana masih kena hirup cacak Nabi Adam diganggu kagoda kumaha ayeuna kalangan urangnya anu iman lemah leres teu tah eta mudah-mudahan atuh hukum pernah orang di dia saling watawasabil hak watawasabil sabar sing janten kakuatan iman jeung takwa ka Allah sabab naon hanya modal iman jeung takwa eta bekal urang kang ngadap ka Allah wa tajawwadu fa inna khaira jadid takwa berbekalah saha behadena bekal nyaeta takwa. Nu terakhir gas aparen iya encan ngebahas masalah miras, masalah judol, masalah Bang Emok ya, masalah tadi non kaum Sodom tadi encan masalah BBM encan masalah ongkos umroh naik benar? Aduh panjang ya Pak urusan masalah keamanan. Rasulullah ngadawuh man ra'aitu minkum munkaro fal yughayyiru biyadi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adaful iman. Sing saha jalmi urang tenjolaya anu ningali kana kamungkaran kamaksiatan kadoliman maka wajib hukumna nyegah ku panangan kuleungeun mamakna apa artinya dengan tangan kekuasaan Pak Camat buat surat perintah untuk menutup warung remang-remang anu ngajual miras. Eta maksudna sah? Soheh? Jadi lain maksudna eta anu ngajual miras teh tokona diduruk lain, tokona diacak-acak lain. Maksudna buat surat perintah turunkan Satpol PP di razia disita. Itu maksudnya dengan tangan, dengan kekuasaan. Gunakan kekuasaanmu untuk membela agama Allah hiji. Apabila tidak sanggup dengan tangan, dasieun. Wah eta teh cenah beukeung nanti di luhur kan ditunya. Lamun urang ngagerebek eta tempat pasti bakal dipinahkeun. Contoh ieu mah contoh. Berarti kan ku tangan teh kekuasaan teh teu kajangkau. Pabilisa lisani kuli lisan nasihat tugas saya tugas MUI Ustadz Pak Guru dengan cara memberikan ceramah tausiah tugasnya eta kabagean. Apabila lamun teu sanggup tulisan pabikol bihi tolak ku hate teu narima ya Allah. Walaupun Abi ningali eta kamaksiatan Abi teu ikhlas teu ridho kamaksiatan eta kadoliman eta kamungkaran eta aya di kampung abdi. Makana doana geuning aya Allahumma arinal haq kau haqqa waqtuna tiba'a wa arinal batila warjubna tina. Ya Allah tunjukkanlah kepadaku yang benar adalah benar dan beri kekuatan untuk menegakkan kebenaran itu. Ya Allah tunjukkan ke abdi batil. Tunjukkan ke abdi kange supaya bisa memberantas kabatilan. Sepakat ya? Sepakat. Berarti keamanan ketertiban di masyarakat tanggung jawab
Tanggung jawab bersama. Bukan cuma polisi. Kunaon sadaya ieu lamun eka bulan puasa, lamun aya warung remang-remang, karaoke musik muka keneh sok nyalakeun ka polisi. Padahal Allah tos ngadawuh dina Al-Qur'an jauh-jauh sebelum aya Indonesia. Al-Qur'an sudah turun di kota Makkah. Dawuh Allah di Al-Qur'an, kuntum khairu ummati ukhrijal linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Berarti eta teh turun ka urang sadayana. Mudah-mudahan atunya ku urang bersama di dia, apapun itu masalahnya, mau harkam tipmas ke, mau penyakit masyarakat ke, khususnya anu aya di Kecamatan Tenjolaya, karena sudah sepakat Kapolsek, Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Ketua MUI, direstui oleh tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, maka kita siap untuk amar ma'ruf nahi. Siap ke? Ya. Siap? Ya. Saya pimpin siap? Ya. Oh, ragu-ragu? Ya. Ayo gaskeun. Ya, ayo gaskeun, saya pimpin ya. Mudah-mudahan dengan demikian tentunya harapan daripada menjadi baldatun thayyibatun warbun khususnya di Kecamatan Ciampea teh sing janten terwujud ku bersatuna urang sadaya. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Terakhir, daek zaman kiwari kitunya bahasanya ya. Teu naon rada kasar seutik. Kitu. Daek henteu jeung henteu zaman ayeuna zaman media sosial. Dunia dalam genggaman, betul apa betul? Betul apa betul? Sekarang kita mau melihat Ka'bah cukup dina hand. Sekarang kita mau melihat makam Rasulullah cukup dina hand. Sekarang kita mau melihat yang joget-joget cukup dina hand. Sekarang kita mau pinjaman online cukup dina hand. Sekarang ayeuna orang arek pinjam ka bank emak cukup dina hand. Sekarang ayeuna orang arek pasang judi online aya dina hand. Sagala rupa aya dina hand da handphone. Saya tanggung jawab. Ayo. Baheula mah zaman porkas. Porkas tahu porkas? SDS. Masang ka kota bener teu? Jauh tempatnya khusus. Budak leutik teu bisa. Zaman ayeuna anu warna jubol. Budak leutik geuna. Komo anu kok kolot. Aki-aki masang aya lain di dieu. Tempat lain di Jawa Timur. Hiji kabupaten 5.000 pamajikan ngagugat salakina sabab salakina korban judi online. Anu awalna boga sawah 1 hektar jadi boga 1 meter sabab jawane jual gara-gara judi. Anu awalna boga Pajero boga Fortuner gara-gara judi online beak harta. Cerai jeung pamajikan rungkat gara-gara judi online. Lamun urang henteu nasihat-menasihati jangan sampai di Tenjolaya ada korban gara-gara judi online. Betul? Betul. Hukumna naon? Hukumna haram pakaiannya. Haram. Ya, naon dalilna? Bisi kurang naon? Paten. Paten kan? Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, inamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaiton fastanibuhu la'alakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya inamal khamru, khamar minuman keras, black label ladar intisari Donald Nondita ciu cipas sajabana. Inamal khamr wal maisir, sesungguhnya minuman keras wal maisir berjudi. Nges jelas-jelas rijsun kotor min amal syaiton pagawean setan. Pastanibuhu jauhi lalat lehon
ya sok anu masih kena dina handphone aya aplikasi judi online bisi ya mah bisi kayak balik ti dieu hapus sebab naon eta bahaya rumah tangga rungkat gara-gara judi online ya naudzubillah imin dari panjang teuing kayak disambung ya mun aya khusus kayak apa khusus ya terus jaga anak orang duduk orang baraya orang bisi ya bisi anu ngaranna ge ya keluarga kurang pengawasan kurang sok tara dipariksa handphone ujuk-ujuk ditangkap polisi teu nyangka cenah pan anak urang mah soleh tapi kan ayeuna geus di kantor polisi sok aya nu kitu kamari ge aya eta mawa tramadol mawa simbako sintetis nya katewa kamari atuh indungna ceuri kuat karunya teu wasa di lagi nya tah awas jangan sampai terjadi kepada keluarga kita. Itulah pentingnya kita sekarang berkumpul di sini ya nggak untuk kita saling mengingatkan ngarana ge jalmi nya banyak untuk sampurna al insanu mahalul kawan tempatna salah jeung poho jalmi mah ya mudah-mudahan aya pacamati di kadu saya oge ya di nadapi doana mudah-mudahan abdi sehat saterusna orang biasa silaturahmi dululuran ya mudah-mudahan wasilahna orang kembali dia sing janten mungkin salah sahijina orang lebet kana surga Allah Subhanahu wa taala. Cekap sakitunya hatur nuhun kabanten hayu kabanten hayu orang sholawatan hampun albi hapunten bili aya kalawatan hatur nuhun wal hadi ila siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.